Oh iya Pak De, mungkin ajarin aku bahasa Sunda ya. Soalnya aku bingung, teman-teman kadang suka ngomong kayak gitu, kadia, kadi itu gitu, aku nggak tahu. Terus Pak D nanti minta tolong sama si Tomo, Adui buat ngajarin bahasa Sunda kamu ya. Oke Pak De. Sip. Woi, di mana sih cocodot? Kajalan cara peyon amat sih ya. Momon. Aing ye nunanya. Aing ye nunanya aing. Mon, minta maaf. Apa tuh Mon? Mun, aja ge minta maaf. Ulang puasa ulang lebaran bae. Coba kal puasana. Mon, maafin baik. Mari ulah pagarakan, Pan. Kita tuh ayo yang baik, tidak akan rumah. Baris dah, pakai dah. Ayo, ada balik. Terus kan itu. Hiji. Dua. Telo. Aing mundur cep, aing mundur tadi licik, lagi menang, menang, hiji kosong, hiji kosong, menang, hiji 2-0, Aceh mah teu bisaeun, Adi mah curang. Curang, bodoh amat, Sat. Satrio. Oke Pak De. Lu nama Pak De? Oh iya, ini tolong taruh dalam. Oh. Oh iya. Pak D mau ke sawah, mau ambil timun suri buat nanti buka puasa. Oke Pak De. Ya udah, Satria sini dulu ya. Pintunya tolong tutup ya. Bayawak. Oke. Bunglon. Hiji deui anak elang. Loba-loba teuing sia mangaran lah. Aing pakai acara lepas segala. Ih, aing. Kemana senyum sebna tuh? Oke. Aduh. Aing. Hei, Tom. Tomo, kenaon sih ya? Nyeun jalan kereta wa. Anjelona. Keur ngalajukut. Jukut. Mana jukut nawa? Jukut. Aduh. Aing. Lain jukut wa lain. Makanya sok males aing sok ngobrol jeung sia. Sok hayang eureun aing jadi jelema. Tuh mendingan bantuan wasia tuh, ngalabonteng. Wa. Beres jeung Tomo mah. Isukan Tomo ka dituna. Yo lah, terserah sia Tom lah. Ngai nyaran lah kemana ya? Panggil-panggil. Oh, kain lah. Selah isukan di lah. Antuan wah heula ya, karunya wa. Aing. olahraga, Doi, pisan yuk. Geus dek magrib, pan kedeng ge buka. resep keneh ge, tuh, tapi bisa kedeng buk di maing ya, Heeh, Doi. oke, yuk. Singkat deh, Doi. Wah. Dek naon sih ka dieu? Ya elah, wah karek datang geus ngegas bae. Jare-jare kieu ge pan ieu alo ua. Bung aing ngakuna ge. Tepugu-pugu sieun tah batur ngalabonteng aing. Ihi,
Sahawa. Geus lo baca-cahan beget sia lah. Coba balik ya, ujung buka ya. Oh. Ngor aja di jelema sia. Sahanya pemitnah aing. San aing teh ieu mah. Alhamdulillah. Asiku. Doi. Baca dahulan. Heunya. Poho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikatu. Sat. Trio. Nggih, Pakde. Motor apa, Pakde? Pakde arep neng sawah. Kamu mau ikut apa mau nunggu Aduy sama Acep nyamper? Melu mawon, Pakde. Mutine Acep ora Aduy ben temeniku. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo. Yuk. Awas Le, hati-hati lunyu. Iya, Pakde. Mun. Turun ke sawah yuk, bari ngabuburit. Emang Uceng ngombahan piring nang, guys? Geus. Ngesihan baju, guys? Geus. Nyapu ngepel, guys? Geus, mun. Sip atuh, hayu OTW. Assalamualaikum. Sat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sat. Trio. Assalamualaikum. Satrio. Satrio. Gandeng sia, cecelbongan bae. Ka sawah tuh nya mah. Ih, kan bang untuk ngajakan gelut bae. Sialen ngomong atuh Cep, waniran. Geus doi ulah ngalunjak aja mau kolot mah. Bang untuk ngajakan gelut bae. Rengkas kok yang di tukang. Emang wani doi. Itu sih. Ngomong dong sia, corot. Bang. Wah, Acep dah, Acep. Dipan Acep si doi. Oh, wanian sih ngomong kena itu tukang. Tadi aku merenang alumni Rambo opat. Itu. Itu ke mana? Nah kemana gak mau lebarannya hawa. Hari sia ku teu encerek amat ngajawabna. Tom. Ajakan ye,
Satrio ulin ya. Sebari ajarkan bahasa Sunda. Ih, wa, tomo dek nyamper ayang bebek tomo heula. Wa jeung Satrio teh heula bae ka sawah. Kayak tomo nyusul lamun tomo teu poho mah. Oh atuh. Heuh. Wa. Eta banget nilep. Wah, bobon tuh. Bobon. Karek gak atau mendek nyamper ka ieu mah. Atau mah tukang bohong, cenah rek kajak Mumun ka bajar. Lagian Mumun percaya bae ka belut listrik. Emang aing nyetrum disebut belut listrik. Yo, Mun. Terpenting atau mau geus pake celana lepis, geus pake sepatu, geus pake kameja, teuing kajeun nginjem ge. Panggilan dadakan ti parete. Tang ngaji ieu, tang ngaji di musola nyampe isu. Terus Mumun percaya jamal. Bisa Mun lah, geus lu dengin nya mah. Ih, pel sakitu. Diselepat sakwe. Mun, atau mau ilunya? Ilu ka mana dia Tomo? Kamana ke? Asal jeung Mumun. Ayo lah, kalau bancas-cahan saya Tomo. Ayo, Wah, cici hatu aing. Woi, doi. Kemana? Burit, Wak. Gua andek nanya. Aduh pan sok ulin di sawah bae. Kamari hui ua anu nyabut. Tapi huina teu dibawa. Aduh nyaho teu? Nyaho, Wak. Oh, sugan adi jeung Acep nyaho. Kajen lah. Kayak kanyawan sanu nyabut hui ua. Kayak bibirna retak. Oh, doi. Tuh Satrio di saung. Ajakan ulin ya. Sebaring ke ajaran bahasa Sunda. Siap, Wak. Oh, tadi ge adi jeung Acep ka imah. Eueuh, nya cek wa botak geus leumpang tah. Musuh adu ya, Cep. Wah, urang pemanya. Yuk, yuk. Doi, kumaha bibir retak teh? Woi, Sat. Main yuk, bareng ngabuburit. Ayo Sat main, tadi mah Acep nyampor ka imah sama Aduy. Ayo, siap. Ayo, guys, yuk. Ayo. Mun, nyaho henteu? Henteu. Jangan gede bale nyaho, kuato mo. Mun, geus nyamper bae kosong. Bodoh Mumun mambung nyaho. Sampai sakitu, namun ka Tomo. Terus Mumun dek peduli, jah henteu. terus kucingnya didenge. Ya moal. Lah, tarega amat sih. Cicing. Manuk tuh. Pelor. Asli imah manuk lang pel. Pel, gerak, pelorna. Ih, aneh jasanya nama. Mau jepretan tuh mau pelor. Udah nguceng neangan. Ih, enggak cicing uceng Mumun bae nu neangan. Nyala hui heula sugan geus karolot meureun ya hui aing. Pel, mana pelorna gerak ka dia ih. Pakai benu aya, mau menuk kebal.
Sama keburu gibar tuh. Gerak tuh. Kena tuh Tom. Tepel. Udah kayak udah. Udah. Ih, bonteng puan. Cokot ah, lumayan yang buka puasa. Ih, bonteng aing ke mana ieu nya? Sanu nyokot ya. Mun, di mana bae mun? Nyaran pelor kita tadi. Atau bonteng di mana? Tuh menang menta ti Uwa itu, mun hayang mah nyokot bae ke ditu. Nu bener mun. Yang di satu atau menek mentah lah kaditunya. Ayo Uceng urang balik. Bisa. Uceng tuh ngomong gitu nggak dengar. Yoi. Wah, Satrio ke mana? baik wati ulah. Hawa, cenah nek kebantuan bude na hendak nyiapkan buka puasa. Heueuh nya. Poho uwa. Deui. Si Satrio geus diajarkeun bahasa Sunda jan. Ih, kumaha ngajarkeun bahasa Sunda. Satrio naik kaburu balik ti heula. Yang geus tua, Acep jeung Aduy nek balik kelan, sakadeng dige pan ajan magrib, Pak, nek buka puasa. Oh, atuh geus. Gua gendek balik ya. Atuh ayo bareng, Wak. Ayo tila nu kolot. Cep, kolot tila. Ayo. Wah. Bonteng kan Wak. Tomo mentawa jeung ieu buka puasa. Puguan aing ge keur bingung ieu ka mana bawa ieu bonteng aing dua-duana ge. Apa sih momennya? Tadi menang ngalati dia dua. Apaan sih mau menang nyokot utama ieu. Wah, ieu tomo menta jeung ieu buka puasa, Wak. Ah, ulah-ulah sia ieu. Nu maling bonteng aing. Henteu, Wak. Ah, hos sia ge. Henteu bawa, ampun. Ah, emang sia meureun ah. Kok bisa nyaho sia? Bonteng aing aya dua sia, ha? Bohong sia, ha? Tewak sak weng, ha? Ngaku sia, ha? Ngaku, ha? Bohong ba sia, ha? Bener, Wak. Henteu bawa, bener. Aduh, capek amat, ha? Tangguh sia, ha? Atomo capek amat. Tas 24 bisa, Tom. Banget ah balap lompat. Momen mah tega ka Atomo. Atomo tes duda gitu tuh, wah itu tuh. Aduh. Terus? Eta bonteng nang nyokotnya, lenang menta. Ih, menang menta aja mah. Emang Atomo hayang? Ya, yang Atomo bae, mun mah kajen kek. Ya Atomo, Uceng dikeun ah. Ih, sungguh bagir jasa yang bebek Atomo. Nanya, Di sana kami si bayi. simpel. Woi, tangguh sia, ha? Aduh, kita boleh main saja. Ujan bisa, ujan. Cekik. Woi, Wak, seru, Wak. Cekik terus. Terus, Wak. Cekik. Guys, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe YouTube channel Temulawak. Sungguh bagir jasa yang bebek Atomo. Nanya. Benar aja sih.
iya setik. Jasnya mah ojek pretan gampang. Iya, nyamper ayam bebek sama heula. Oh Jangan ngomong atuh Cep, hewan nira. Balik.